Duh, gue main cek mana di kamar bae ngalabak we jadi kutu kasur. Nah, lapar kieu, mana yang ngopi, karena hayat bang lah ngutang kopi. Udah gede supaya ngutang. Detain tadi bae udah acak-acak we. Bruh. Yang ada tain bae. Itu lah ya, nges kali itu lah. Rakyat. Sinongan, mati. Nenek. Kebal amat sih. Wih, orang terus ngeriung menang berkat tadi orang iya dahar. Lagi nama kasarean orang lah. Yang naon? Nang kopi tah, coba lah sungut lah sembacet hati yuk. Ih, lek. Gasna beak. Ya salam. Ampun neng mah. Wah, gas beak lek. Terus kumaha tuh? Dek teu nyarkeun. Masa preman teh ngeulikeun gas? Ajen lah ya yang ngopi mah kudu pangmelikeun heula sakedeuk. Oh, geus bakal dieu teh gasna ngadieu aing ngegayam sekalian sokot. Kedeung nya tenggonya nyokot tabung heulanya. Harga diri aing rusak ieu. Lele, hampur aja nya, pangyarkeun sakedeung mah kabel. Ampun neng mah. Kabel-kabelnya. Oh, ukot aing teh nyorang kita meuli gas kos kieu. Ih, sok ngomong kitu kira berangkat. Ampun neng mah. Ngoteh bae. Duh. Ulah kebel-kebel le. Moal pengen setahun. Kan batai dia. Tuh, sial arah hayat lah, dapat encok lang naing. Nih sinongan. Di kota kan nyorang teu meuli gas. Nggak beranianan. Ngomong ngising deui. Sial amat ibu tuh, penting lapar deh, dek dahar kejo beak, dek masak, hulap aing, warung kemana berdia di mana warung? Ya kontrak anak anyar ini dia, bisa kalau jalan dek harus. Tuh warung tuh, bela. Wih, Sasya. Malingnya. Ente mang ente, iya udah nunggu boga warung mananya? Iya, aing asa-asa wauh ieu. Si orang mana? Iya orang mau ngontrak anyar tadinya kontrakan Haji Diki. Oh, buk naon? Iya udah beli mie, beuteung lapar kerobokan bae ti tadi. Bos eta tadi karak meuli gas. Si Tile tadi karak berangkat meuli gas ingus kebel jasa urang nangguan. Kesel, saya 2 jam aya ka mana mulan manehna can balik keneh bae. Susulan ke ditu. Buah-buah HS sama si Tile di ditu. Dek teu. Waktu mang daek lebih perbetengan ya. Ngomong-ngomong ieu si Tile anu bukna dikuncir kos kuda teh lain. Oh eta anu buukna dikuncir teh kos buntut kuda. Oh, anu awakna loba tatoan teh nya. Oh eta bener. Masih gitu susulan. Homang siap. Buah-buah ieu si Tile nganjang di mana ini. Biasa hayu. Pesan nama ieu gas na ieu. Hanya untuk masyarakat miskin. Tapi stilena ka mana ieu? Le. Bisa kau si Bella gas na ieu. Buah-buah sih mah nganjang beureun teh ini ya bener-bener yang ngendong beureun. Aduh, ka mana ieu penting-penting jalan gas? Ya aing anyar di dieu. Bang. Aduh, ka mana yang ka diharapnya sugan aya. Siapa? Gasnya nggak mayu. Waduh, kacau ya. Gasnya nggak mayu. Masyo. Nah, sing doangan. Anu maling yo. Aduh. Perkara dia bahaya sana yo. Amuk sih mah yo. Ada hayat ya, kain ya. Kacau lah. Balik-balik gitu nya. Si jero kamar geus lah. Ngopi-ngopi. Iya. Woi, dah saya takut dia dipanggul, maling dianya. Ente mang ente. Woi, woi.
Woi, malingnya woi, woi. Woi. Ian sih, puting-puting lu lompatan bae sih. Sama yang jelema tuh tadi di situ. Jelema naon, jelema naon. Anu manggul gas. Si maling gas ku naon sih. Kus kumaha eta budak bentukna kus kumaha coba. Bunga tas seram. Siapa kumaha sih? Sip. Ngajaga anak lembur masih kene nu maling. Geus ayeuna urang kasih tile bae. Aya nu maling kieu mah. Aing karunya kasih tile. Lamun ku urang ditewak kata nu maling, si tile harga dirinya jatuh. Geus aing kasih tile. Karena sulit di kos kieu mah, Pak. Puneng yuk arah yang malah ya makanya pasti nage. Nah. Le. Yo, silin mas yo. Tadi cenah manggih anu ngabanggul gas dia mah. Maling cenah maling. Nggak gas. Oh, Gas naon sih? Gas korek. Gas kompor. kompor gasnya, kompor Di gas. mana? Jadi tuh aing keur patroli kieu yo. Mang di dalam mah manggul gas seram dong bangetna. Waduh. Curiga ya ini ya. Di mana? Lumput main tadi kali tukang kepung. Kudu dikumaha nilai urang we. Rekan main guys. Ayo atuh geus segera kudu dijual eta. Ayo dulu sih ngopi. Ayo geus segera ih. Gimana yuk, gas sedikit tak gasna. Pilih mana yuk? Tanya, oh iya mang gasna ya di pos ronda be tadi. Si Tilena tanya ka mana meureun bawa-bawa anjak kayak ini. Aduh, pilih mah teu beres jadi titahna yuk. Terus lah mang gira dipasang tentang gas, urang lapar yeuh beuteung yeuh. Geus gira jieunkeun ditu. Geus gira ka ditu pasangkeun, astagfirullahaladzim. Berjuang mah tuh, gandeng amat sih. Haus kan itu bang? Boy le, aing mah lembur tak aman kieu sih. Oh iya, gara-gara air sih hansip doang ta. Dia gak enak. Ngajagaan Mau mengundang iya ban mengundang kemalingan. Ini nama personil lima kali ya. Oh bener le. Ih, aing mampu. Saya mah minggu mau bulan poin digaji baik dijatah di PT-PT kan setiap pabrik. Ih, mah bener-bener sih. Linmas kok sih gitu. Coy, Ngajaga anak. Iya, Kudu antenge atuh. Lembur ieu kepalingan bae. Keur kamari koto. Ayeuna gas. Isi gaweana kumaha? Hansip. tulang ora dasar titipna kan jenis sunatan asana. Woi le, gel, sana itu tuh jelema mana? Le. Sih. Tuh. Le, beri bayang geus le. Tuman le. Atuh leng mah. Sana. Empuk ya mah ya banget nya. Ini kan. Maling gas ya, maling gas. Maling gas eta maling gas. Maling gas. Gas saha? Tao yo, satpam yo. Lima. Maling gas main di situ. Boga saha gasna? Nyaho. Ai main gebugan bae ieu budak. Ih urang mana yuk? Wih, gimana jangan tadi teh aja nih ditanya kot gas ke urang. Gas. Waduh, tahu di wae mah. Aja kemana bae le? Bungkusan orang mewak memaling gas tah lah. Pek sahangsip tah. Rangkeun sip. Maling gas. Manehna tadi kurang nu ditanya pot gas, jadi dinyacan balik-balik tadi ngisi gas ku kebal. Kamana baik itu? Tuh, berarti nu di pos manehna ya nu maling. Nyokot. Sekarang Rangka 1000 mau. Aduh. Ini kemana mang? Nih, Apa pula? atupan tadi digebukan dirinya tuh orang hal ibu nih tuh dulu kurang masih tabur di mah tuh. Kira jadi nih mang, urang lapar yeuh. Seperti lah, tutup aing lah, geus kadang isuk deui lah. Putih udah lapar, gebugan di eta hansip ke kamari, aing dituduh maling kotok, wari dituduh maling gas,
Astagfirullahaladzim. Baiklah.